Urang patepang deui di dongeng Sunda. Ayeuna judulna Jurig Cinggir. Dina hiji waktu warga sakampung genjleung kulantaran aya jurig nyeliwuri bentukna cinggir anu kakalayangan. Eta si jurig teh ngaganggu jelema-jelema anu keur ngadaweung sareupna. Aya nu ngorek-ngorek kana ceulikna, aya nu ngorek-ngorek kana irungna, tapi kawarga teh panik kulantaran jurig teh geus kamana-mana. Aya warga anu lapor ka Pak RT. Pak RT aya jurig di bumi. Ki Adun nu lapor teh. Maena katelah jelema panggoranganna. Awalna Pak RT teu pati percaya, tapi sanggeus menang laporan ti mamana, manehna karek percaya. Terus kitu manehna datang ka hiji ustad anu cek warga nu sejen bisa ngusir eta jurig. Singkat carita Pak RT geus ngadatangan ustad jeung ustadna oge geus nyanggupan rek ngusir eta jurig. Bada asar Pak Ustad ngumpulkeun warga. Oke, urang magrib babarengannya di musola Pak Ustad. Teu loba omong warga teh nyanggupan. Sanggeus magrib. Sanggeus kitu pas magrib warga kumpul terus salat di musola. Barang salat magrib eta jurig teh nyamperkeun. Terus kakalayangan pas warga pas rakaat kadua keur tahiyat awal jurig teh nyamperkeun mapai ka hiji-hiji tapi teu ngaganggu. Terus manehna kabur deui. Pas diuk tahiyat akhir rakaat katilu jurig teh datang deui. Angger kawas tadi mapai ka hiji-hiji tapi teu ngaganggu. Geus kitu manehna kabur. Warga ngarasa heran jeung atoh soalna jurigna kabur. Sanggeus rengse salat terus ngariung nanya ka Pak Ustad. Pak Ustad, ari tadi jurig kabur dikumahakeun ceuk warga. Oh, gampang eta mah ceuk Pak Ustad. Kumaha Pak Ustad? Pan cinggir teh eleh ku curug. Coba maneh suten. Atuh warga teh seuri cek Pak teh matakna mun sareupna teh salat ka masjid lain ukur ngadaweung dina Bang Baru sakitu hatur nuhun.